Tunyakeun we bae bah hari kitu mah. Muhur aku. Padahal mah poe Minggu ieu teh. Tapi hiji-hiji acan layangan nu ngarapungkeun batur teh. Duh. Wah ada rapel tawa ieu teh. Udah, saya ngelawan hobi mah batur apel ieu medar. Lamun cek si lagu sate karena teh orang Bandung pun si Ariel Noah tah, ingat. Aya judulna teh anu hari yang cerah untuk jiwa yang sepi. Hari yang cerah untuk jiwa yang sepi. Duh. Hanya redet kana hatena teh lagu eta teh. Panas poe kieu medar deui. Oh musuh hanya kana. Duh. Batur apel. Angger urang mah ulang layangan. Batur kawin. Eta masih jeung layangan keneh wae urang mah. Batur kawin. Anggar hese jeung hobi mah lang layangan deui pang nama hese hayang lepas tina hobi ieu malahan mah urang ditinggalkeun kawin bebelaan nyolang layangan loba medar lieur salah nama lang layangan atawa urang udah ngadenge papatah tah nu lieu teh. Jadi kumahanya hayang robah orang sorangan nu kudu robah jiga nanti. Udah meureun. Cobaan isuk deui mah bisi siga si jenong pang-pangna mah. Ayo we masalahna teh ti baheula di tahun 86 nepikeun ka ayeuna 2018 masalahna teh ditinggalkeun deui kawin. Pokona mah kawin jeung kawin. Iya dengan hobi iya medalang layangan anu hese ngeureunna nama barudak komo nu duaan masih jenong intina malah weuh deui da saumur hirupna aya di dieu can pernah ningali moal awewe ulin ngabonceng mes-mes ningali teh jalu deui ampun teuing bakal payu teuing moal kudu guguru gara bejaan ke maaf urang guguru kasih abah subrek geura euy.
Mas, kernaon? Sorangan wae juga. Betul gasolin mana teh, hei. Kemarin doan wae kociki. Ah, sama moyokan wae ah. Cik, bas diuk ah. Mau diuk bas. Sok. Bas. Serangan wae kemana musuhnya ya? Udah deh. Saraya. Sarek kene juga. Bas aya bejana mah tinggalkeun kawin pasti jeneng ini sedih. Eta kawin jeung batur kumaha sih Basri mah da pagaweana ge medar ngahalodo ogen. Si cenong. Benar. Wani, maneh sabenerna mah barudak mun kudu dicaritakeun mah. Kurang teh mendat terakhir resep-resep teuing da. Anu saukur panasaran. Kunaon lamun urang medar panglayangan sok medeng tah eta hukum. Ningali urang medeng kumaha sakieu layangan meuni alus. Sok geura kumaneh cobaan ieu. Ada kumaha bas mah. Tingali geura. Yo atuh ajaran yo kumaneh jenong. Nah, tuh. Tuh. Ah, Mana? Ini teh. angin goreng. Tingali. Dik ningali amun nya medeng mah. Medeng kok. Da urang perasaan teh tah nu jadi penasaran ka urang teh. Ah, layangan sakieu alusna oge. Medeng. Yo, cobaan kumaneh yo. Bas jangan ge sia panjang sabelah ek medeng kumaha tuh. Oh. Ah, alus kieu oge layangan mah. Oh kayak nangtung maneh, nangtung. Nangtung Tuh, cobaan. geus, alus. Tuh. Medeng. Oh, kasih sudah hek nyobaan Ya, ya. Dik nyobaan urang. Oh, berada alus. Alus bas iya kok ya medeng kunaon. Yo. Aing, oh keramai ningali ti tukang lah, ti hareup ningalina. Wah, tukang. Oh, tingali. Medeng teu. Alus. Alus medeng kumaha. Medeng teu. Mana nu medeng eta. Ah, bohong maneh eta mah medeng. Bohong maneh. Nang layangan tingali. Bohong maneh eta mah nu medeng. Anggal tiba sakur eta ge layangan anu jadi penasaran sama urang teh. Oh, cek maneh kumaha jenong? Udah sih bahas urang mah. Ek nanya ka maneh. Sok. Maneh geus sabar halila penasaran ieu kana layangan matak medeng teh. Geus lila nong malahan mah ti leutik. Urang geus ngarasa heran teh. Heeh. Ari kitu naon masalah. Atuh arek teu medeng kumaha layanganna. Da sirahna ge medeng sia mah baskom. Duh sia hidung. Wanian an ka urang nyebut kitu. Sirah medeng sia aduh. Urang mah lain ngomong fakta, Bas. Heeh. Lain wawanianan. Terus Da kenyataan kitu beuheung maneh memedeng. Matak aing mah da urang sok medeng geura. Jalan santai medeng. udah kuliah aing oge ieu teh. Biar kunaon emang bas. Lieur. Bas di mana cah deng kapan enak mah halodo. Asa kuliah. Lieur aing kedatangan tamu ieu nu duaan. Parusing. Urang teh tadi teh nyarita telang layangan. Jadi kana cah deng. Kapan tadi teh kapan tadi teh ngomong cah deng lin. Teuing. Udah teuing ku hidung. Teuing ku geuneu. Eta nu jadi lieur. Lieur urang yang masalah kenang layangan. Deng beuheung anu deng teh. Kenang layangan. Teuing pokona mah anggar penasaran medeng intina mah layangan. Mun bisa mah irulullah bareka.
Nuju naraon jang. Ngiringan abah nangkring. Oh, bah. Sugan we abah jadi ngora deui. Bangga bah. Iya. Sanik bah. Punten nya, punten ya. Oh. Punten. Bangga bah. Mana aya bah, geus kolot jadi ngora deui mah. Wes dituna sok ngararaco wae si abah mah. Peot mah peot atuh bah lah mun sok hayang tah yang jadi ngora lebat ting pamola. Geus mah bener si Abah supir urang balik we na mah. Balik lah teh sanggup urang mah hayang kudu Harapan. hareupeun si abah mah. Lieur. Lieur. Karena dia kamana jang hei, hidung. Bah, asa teu kasagunya kunaon lamun aya barudak anu duaan eta. Nah, leos we, sanggeus aya abah mah. Harti abah mah tuh. Buka tuh. Teuing buka kunaon eta budak teh parah reos we abah teh. Punya abahnya. Duh, dia teh bah BG asa hoyong kampangan kugu. Nantosan abah tadi namanya sumping kan. Tapi abah kasayanya pengenal layangan enak bah. Biasa tuh jang da abah ge pengalaman ngora. Oh, mun atuh bah. Iya. Kade lepas abahnya. Wah. Abah, cing, orang panjangan abah. Oke bah, Panjang ya oke abahnya. Tuh. Kata yang ba abah teu percayaeun ka abah bisa nyekelang layangan. Padahal mah lang layangan kieu mah abah mah babari pisan. Lang layangan keur mah putih, genut tumbuhan. Alah, baheula mah abah tara meuli nu kieu patut. Lang layangan teh. Mun meuli lang layangan teh abah mah osok ti Jepang. Kenurna di Korea, kegolongan di New York. Tepira lang layangan kieu mah. Aduh Gusti. Ieu angin gede teuing abah muka tak ngegoloyongan kieu. Ieu. Pada abah bunga. Apa lagi berku. Kalangit ini lepaskeun we teu kuat lah. Bah, paman lang layangan abi bah. Wah, bah dilepaskeun. Bongana lang layangan butut kenuret tumbuhan. Duh, asa dilepaskeun. Abah mah dilepaskeun terus kumaha tuh abi? Tunyakeun we bae bah hari kitu mah. Muhur awal. Jang, ya, aki teh da manusia anu henteu bisa lepas tina rasa kesalahan. Manusia anu henteu sampurna mah, tapi kasampurnaan bisa wae dirasakeun ku urang lamun urang geus bisa ngararasa syukur. Sanajan henteu bisa jadi sampurna kahadenya sanes dicukur tapi bisa syukur. Cangkeng. Aya anu hilap aki bade nyuhunkeun hapunten tina sagala dosa aki sagala kalepatan pamirsa tiasa kritik atawa mere saran jang aki subrek jang aki subrek jang aki subrek jang aki subrek. Iya.
Tapi lamun aya manfaat buru-buru pamirsa like jeung pencet tombol subrek dibarengan tombol lonceng cupados teu kakantun video salajengna. Dadah, goodbye. Mwah.